Ieu cai Bu kumaha warnana atawa bisi eta mah nyieun si kopi nu lekoh teh make susu jadi kopi su canak sagelas ka tengah laut bahekeun heug teangan deui panggih moal naon sabab teu panggih sabab ngageblek jeung maha cai pada aya kartos di kalinglung gitu kumaha nya dadalang mangihkeun nu kitu mah sebab kiai santri mah ti hilir mah paina kan kade loba aliran di dituna bisi mengko kana aliran itu aliran ieu ai dalang mah ti itu tina sirah cai ka itu tah marilung ke ka dieu kabeh ngamuara we di laut ngageblek deui we jadi back to basic kembali ke semula itu innalillahi teh muncul kurang Sunda mah muncang labuh kapuhu muncul falsafah Yunani kuno mah ex nihilo nihil pit lamun ceuk bahasa Arab beureun makanna alla makani muncul si tukul mah kembali ke lab kembali karena Quran jeung sunnah roh tah kitu ieu mah noyot we kadang-kadang salat dikeureueuh tapi dijabah doa henteu seueur nu kitu seueur naon panyakitna nya da teu dewasa bubudakeun keneh geus urang papai tugas salat kumaha aqimus salat adegkeun salat kitu urang syariatkeun nya batur mah tugas ngadegkeun tower terus sageusna tower diadegkeun ibu kagungan putra di Jakarta cukup mencet nomor nyai cager di Jakarta sae mah usum naon nyai di Jakarta cung demo cing nyai bawa ke demo mamah yang pais demo ai tadi Ustadz Ayub mah nyaritakeun negatifna ieu mah positifna nu deukeut aya nu jauh dideukeutkeun nu hese digampang ku ayana salat ku ayana diadegkeun nah cenah ai tower geus ngadeg tapi HP teu nyambung keneh can dicas meureun tara daek ngaji meureun ibu ka ajengan ka kiai teteh pewaris nabi hek sia teu nyambung keneh cenah Pak Asep kitu HP teh eueuh pulsaan meureun tara jakat meureun sia teh teu nyambung keneh cenah Pak Asep alah HP-na digadekeun ta eta nu leuwih ruksak mah daek salat ngagadekeun salat ngagadekeun ibadah kana pangabutuh hek sia mana ikhlas ibu hebatnya agama hebat ya bu yang bener jopina yang Kristen si koplok lah ya teu ngarti atuh dah teu nepi ka siki